halalagaan ke Banten mah kakarak digerakkan cikesik baik ke sakitu kamari ieu teh sorotan dunia ieu teh sakitu ge teu gerak kabehan lah geus sakitu mah jabareusian ieu jeung mararampuheun urang mangadaroakeun bae tapi eta teh jadi sorotan dunia. Waduh kumaha ieu lamun besar-besaran ji ulah dikira emang Banten kumaha kitu lamun hayang nyaho ieu lamun hayang nyaho Banten geus bebeneranana mah jelemana di dieu golokna di kitu kedeung hiber sorangan kenapa jangan puguh. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Kebenaran Kangjeng Nabi karasulan Kangjeng Nabi kanabian Kangjeng Nabi tapi nyana nu nyaritakeun ka umatna nyana nu ngajelaskeun ka kaumna nyanalah anu pangheulana inkar ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirna Yahudi tetep nyekelan kitab Taurat nganabi ka Kangjeng Nabi Musa bae embungeun ka Kangjeng Nabi Isa acan kobo ka Kangjeng Nabi urang mah Nasrani terus bae ngeukehan kana ka itu kapangeranan Kangjeng Nabi Isa dianggap bahwa pangeran teh Kangjeng Nabi Isa atau Kangjeng Nabi Isa teh dianggap salah sahiji pangeran tina tilu trinitas teh dipatung-patungkeun lah ku Yahudi jeung ku Nasrani dipatungkeun pangeran teh Kangjeng Nabi Isa kieu bae dipatungna teh disembah Bunda Maria kieu disembah kitu keneh Yahudi Kangjeng Nabi Musa teh dipatung-patungkeun disembahlah ku Yahudi. Nasrani nyembah ujung-ujung nama nyembah teh ka patung bae ujung-ujung nama nyembah teh ka batu ujung-ujung nama nyembah teh kumaha hayang nanya bae aya tangkal kayu bagus dipatungkeun dijual batu bagus dipatungkeun dijual jadinya na meuli dibawa ka imah disembah otak teu dipasang dibeli kunyana patung Bunda Maria di Cengkareng tepan loba para ruti kararieu dibeli pan kunyana teh eta aja dibawa ka imah teundeun di luhur disembah-sembah kunyana make nyanyi nyembah teh Tuhan Allah Tuhan Allah Tuhan Allah Tuhan Allah haleluya 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 garoblog tarolol otak itu di mana teh nyembah kanu kos kitu Cuk ka gereja terus Kangjeng Nabi Isa na aya di dinya Bunda Maria na aya dinya Kangjeng Nabi Isa na disalib teu make calana acan pangeran teu make calana aduh gitulah Kristen tapi eta sing ade lantaran eta teh hakikatna mah meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala hakikatna mah geus urang tinggal bersyukur bae mata kamari sumanzur anna yufakun deuleu kumaneh Muhammad kumaha dipengkolkeun anak anil haq ma'aqiyamil burhan nyana nu nyaho kana kebenaran Kangjeng Nabi Muhammad nyana nu nyaho bahwa Kangjeng Nabi Isa teh rasul tapi nyana nu mangerana nang saha eta kitu teh eta geus di jero mah anna tu fakun teh hakikat mah nang Allah urang mah tinggal bersyukur urang alhamdulillah ku Gusti Allah teu dijadikeun Yahudi teu dijadikeun Nasrani teu dijadikeun Konghucu teu dijadikeun Buddha teu dijadikeun kafir mun hayang nyaho nu bakal ngeusian sorga teh ieu tapi nu puasa ieu ya nu teu puasa ka sorga maka sorga ngan dipager puasa Gus nyana mah dipager bae cek nu teu puasa ka aja mah dipager ge jadi di sorga mah moal panas aya sakebelna mah kesel aduh masyaallah rugi sia nu teu puasa masyaallah terus kitu teh Yahudi jeung Nasrani terus besetruk Yahudi jeung Nasrani ge besetru terus teu eureun ulah-ulah jeung Islam
Yahudi jeung Nasrani ge terus besetru ngan kulantaran eleh Nasrani jeung Yahudi teh ku Kangjeng Nabi. Dot muncullah Kangjeng Nabi. Islam di bawah naungan Kangjeng Nabi. Eta aya di luhur awang-awang. Yahudi jeung Nasrani dibuat tidak berdaya. Maka biasa nu eleh jeung nu eleh nyieun persekutuan. Itulah awalna. Yahudi nya hiji jeung Nasrani, kumaha urang. Ih, cek Nasrani eueuh deui iwati kudu bersatu urang, elehkeun Muhammad. Mungkin 10, 20, 30, 40, 100, 200 tahun tetap bakal dihancurkan ke orang. Tunggu tanggal mainnya. Nyananyeun lah kekuatan Yahudi jeung Nasrani. Wai tentang ti zaman tabiin kene geus mulai gempuran-gempuran. Ngan gempuran-gempuranana lain perang, gempuranana melalui peradaban-peradaban. Kitab Al-Qur'an geus mulai diseleweng-selewengkeun ku Yahudi jeung Nasrani teh. Jadi nyala teh nyalah-nyalahkeun ka Al-Qur'an. Ai perang mah teu kuateun lantaran saat eta mah muslim teh mukmin teh singa dunia. Teu meunang meuleuk kafir. Geus bae langsung set panggal jager. Lemah kafir teh harita. Mantak anu di kitu di perangan teh di perangan. Ieu adalah peradaban-peradabanana. Terus kebelah dieuna luhur. Handap deui setelah 100 tahun saabad. Kangjeng Nabi, masa sahabat, masa tabiin, masa atba tabiin 100 tahun teh tak lemah. Tibulah peperangan tapi eleh deui kafir. Setelah kitu 400 tahun lemah deui, sangat lemah Islam. Ku ayeuna sangat lemah, mulai Islam teh bergerak deui, diutuslah ku Mekah, diutuslah ku Yaman, diutuslah ku Baghdad ke unggal negara. Lompat ke Indonesia, ke Malaysia, ke Thailand, ke Korea. Etalah para habaib anu diutus nu sambil dagang teh anu ngahajak bae. Terus bae diarutus jeung resep saat eta mengembangkeun agama teh datang ke Indonesia. Berjuang, maka ditumpaskanlah kafir luhur deui Islam. Artina luhur teh anu ngendalikan perpolitikan Islam, ngendalikan perekonomian Islam, ngendalikan perbudayaan Islam. Jadi eta bangsa syirkah, bangsa kirun di dunia teh berlaku teh riba-ribaan kos kara itu. Pokokna mah didominasi ku Al-Qur'anul Karim, didominasi ku syariat Islam. Eueuh bae kafir teh menyat eueuh. Sadunia mulai Yahudi jeung Nasrani teh kebakaran jenggot kieu amat ieu urang. Hayu coba urang kitu nyieun kekuatan. Lamun nyana make syariat Islam, urang nyieun make demokrasi. Make demokrasi dijieun kitabna HAM. Etalah dijieunnan orang-orang Amerika anu difokuskeun di Belanda. Jadilah disebarkeun lalaunan. Nah, Islam apan kos kitu teu meunang lengah bae Islam surut. Lengah dina ekonomi surut, Islam lengah dina politik surut. Dijajahlah di unggal negara ku Belanda teh, ku Jerman teh, ku Amerika teh. Kebeneran di negara urang mah dijajahna ku Belanda. Teu saeutik di urang teh, teu saeutik kurun 300 tahun. Beuh, masyaallah anak baranakan Belanda di urang teh. Ieu teh deuk naon maksudna eta teh deuk nyebarkeun demokrasi maksudna mah. Merangan unggal negara dijajah teh ieu teh lainna naon. Adapun hasil bumi teh mah nomor kasabaraha teh mah dibawaan diangkutan masalah, tapi nu jelas mah nyana teh deuk nancebkeun demokrasi di urang. Berhasil Belanda.
lantaran musyawarah diurang setelah dikibarkan bendera demokrasi, bendera kitu revolusi, alhamdulillah merdeka di bawah naungan Bung Karno jeung Bung Hatta. Musyawarah urang di parlemen ye dek gayakeun gitu, dek ngebentuk negara ieu teh apakah negara Islam apa dek negara demokrasi. Sebagian ulama 40% negara Islam, godog deui. Naik 50% syariat Islam bae, godog deui. Lantaran turun ti Belanda ka dieu jeung ti Amerika ti Inggris, tetap kudu demokrasi bae, surut deui. Godog deui lain sakedeung waktu teteh. Nu mantap di dinyalah para ulama bergerak, yuk urang jadikeun bae negara urang negara demokrasi. Cuman demokrasina orang semu baik di jerona tetap make aturan-aturan Islam. Ke satu saat orang timbulkan piagam Jakarta Islam ke di jerona. Ya oke, tanda tangan set. Jadilah negara demokrasi. Ngan masih kene adem ayem demokrasi tinggal demokrasi tapi ngan seukur sakitu baik. Kejujuran dan keadilan masih nampak. Mendak dibuatlah Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa lain Allah. Eta kedua kemanusiaan yang beradab yang beradab, ketiga naon tah aing mah pohon ka dituna. Takos gitulah kabelah dieuna makin menjadi-jadi demokrasi teh. Tak Malaysia dak nu paling kuat tetap Timur Tengah bae. Nah digempurlah seperti Irak. Di ujung-ujung nama dek ngademokrasikeun Irak supaya benar-benar ala demokrasi Amerika. Terus digempur selama encan demokrasi terus baik mentak adem ayem baik Indonesia mah, sebab Indonesia mah ngiblatna geus ka Amerika kan itu. Sanajan huluna make sorban tetep baik Amerika, udang-udang Amerika geus kos kitu bae geus ulah hese-hese. Ieu bangsa anak buah Amerika mentak ngredit kabeh. Segala halal mungkin nanti kaditu nanti segala halal ku bahanyana bejeun aturan-aturanana. Tah ieu lah geus urang teh dikaburkeun masalah Quran teh. Geus ieu bae hak asasi manusia. Kahu apa ieu bae geus kitabna teh ulah make-make Al-Qur'an. Dipaksakan di Indonesia pasantren tinggal pasantren, kiai tinggal kiai, tapi tetap baik lantaran tidituna huluna kos kitu dipaksakan baik titah make kitab eta baik. Ketika akur mah alhamdulillah, ketika bertentangan nu mundu kudu dimenangkeun kahuk. Quran tetap titah eleh baik. Kieu lah keayaan di Indonesia. Ieu sakadar nyaritakeun bahwa kos kieu di Indonesia teh sabodo mah. Sabodo taman nu nyararkel demokrasi teh. Tah nu mantek ge lamun para raeh jana keur ngajabat keneh neraka sakola mah. Lain lalagan kudu mah siap tanggung jawab di hareupeun Allah. Lamun aya pejabat paeh keur ngajabat can tobat neraka bae lantaran nyana ngagugulung lain kitab Al-Qur'anul Karim buatan Walanda. Sabodo tah mah aing mah ngomong kos kitu bae abeh engke ku Allah. Oh bener si Haji. Wah. Titik we masa gitu betul manggis ngabejaan doang. Mun jadi lurah, keur ngajabat jadi lurah, sanajan ka sorga, dikarabekeun heula tanggung jawab aing ka neraka. Beneran aing balai lalagaan sia. Lamun camat keur ngajabat jadi camat bobar neraka, sanajan nyara bakal ka sorga, neraka heula tanggung jawab aing ka neraka. Beneran aing balai lalagaan, sebab nyana keur ngagugulung kitab Walanda, lain ngagugulung Al-Qur'anul Karim, tapi tukang toge anu sabodo teh urusan kos kitu mah aing baca Quran teh sorga. Jadi heulaan tukang toge jeung camat ka sorgana. Ye beneran aing mah jawab ge. Tapi tukang toge anu make Quran baca Quran. Tukang toge anu sarjana mah nya susah dari kang toge nya kana neraka deui. Ih ulah lalawara ieu teh urang teh sing hade. Sanajan cicing-cicing bae di Indonesia demokrasi hate mah kudu inkar Quran tetep aing mah Islam kudu boga tapi pikiran kos kitu mah kudu boga lamun teu boga manut jasa ka demokrasi make HAM KUHP geura modar sia ku ari katatang kateteng make dasi kahandap luar biasa patuna herang naik mobil nang korupsi sok geura kikituan los legeng kusia harta rakyat tapi isukan geura modar sia menteri belum ji lalawara emang kitab saha teh baca kitab manusia
Kitab Al-Quran mah ya kitab menang ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kurang dijabarkan teh tiis kana hate, ngeunaheun kana hate, nikmat kana hate. Ieu mah sakadarnya bae heulanna. Aju ulah areureun jadi pamarentahna terus bae yang kadang salah geus. Asal bisa tobat baik. Itu sakadar bahwa Quran mah kitab menang ti Gusti Allah, demokrasi mah buatan Walanda. Gitu beta mah. Asalnya baik tenan. Asalnya baik. Tapi ulah kumaha sebab hasil musyawarah para ulama baheula nganu direncanakeun lain demokrasi model ala kos kieu. Demokrasina terpimpin. Artina tetap orang make demokrasi lantaran saat eta mendesak jeung darurat, cuman tetap baik orang make aturan-aturan nu mantap, make aturan Al-Quran, setik-setik demokrasi mah ngan ngaranna doang, tetep teh adem ayem. Kabelah dieuna makin parah, dibuatlah oleh Amerika tandingan Islam melalui organisasi-organisasi. Mau kuari mah geus disusupkeun melalui partai. Nah, geus puguh Wahabi Ambalaya, geus puguh mah kuari Persis Ambalaya, geus puguh kuari dijieun deui jaringan Islam liberal. Nya Islam diliberalkeun. Tidituna Islam tetap Al-Quran, tidak bisa diliberalisasikan, tidak bisa. Al-Quran tetap Al-Quran wahyu Allah, tak bisa sakahayang lapan liberal kumaha urang, kumaha kesenangan urang, jadi kumaha aturan urang. Masa Islam koskit Islam mah boga aturan tersendiri. Al-Quranul Karim dikemas ku ulama menjadi mazahib. Silakan pakai mazhab Syafi'i, silakan pakai mazhab Hanafi, silakan Maliki, silakan Hambali, silakan. Eta geus menang ngemas Al-Qur'anul Karim jeung hadis Bukhari Muslim dikemas jadilah mazhab cak saha atuh cak Kangjeng Nabi kene, cak Kangjeng Nabi na kudu kos kitu. Ikhtilaful ummah rahmatun, masyaallah, jadi rahmat. Hese bae dek kagempur Islam teh kafir teh hese lantaran geus paten rawi-rawina geus paten, rawi mustalahat teh geus paten, mustalahat tafsir geus paten, mustalahat hadis geus paten. Kesulitannya na timbullah kuari dikabur-kaburkeun siapa itu Syafi'i, siapa itu Maliki, kenapa kok dipakai padahal dia manusia biasa. Menang Amerika teh nyusupkeun ka dididik anak-anak kiai, dididik boga otak brilian di Amerika, jangan curkeun Islam. Datanglah ke Indonesia mulai ngomong kenapa mesti bermadzhab, udah aja langsung Al-Quran. Tah mulai kabur kuari loba nu nyaritakeun siapa itu Ibnu Majah dan siapa itu Abu Hurairah, siapa itu Ubaidillah, siapa itu Abdullah, siapa itu Ibnu Abbas. Rawi hadis dia kuari teh keur dibentur ku Amerika supaya orang ulah percaya ke Bukhari. Sedangkan cek Imam Bukhari andaikan Quran ini tidak ada kelak cukup untuk membongkar masalah kitab saya yang bernama Bukhari. Masya Allah. Gitu kena Imam Ghazali, andai kata Quran lenyap di muka bumi cukup untuk membahas mulai dari ubudiyah sampai muamalat kitab saya yang bernama Ihya Ulumuddin. Nu matak dipertanyakeun ke orang Amerika, saha eta Ghazali? Kunaon make digandrungi di dunia, di Mesir Imam Ghazali digandrungi, di Iran, di Irak, di Yaman, termasuk di Indonesia ieu. Geus mengakar kecintaan bangsa Indonesia terhadap Imam Ghazali, mengakar bangsa Indonesia kecintaan terhadap Imam Syafi'i, dirusaklah ku Amerika melalui paham-paham Wahabi. Kuari didatangkan berbagai-bagai ke Indonesia. Nu batak kuari lamun teu malala santren atawa teu ngaji, geus bahaya bae. Geus bahaya bae di akhir zaman 10 tahun ka hareup wallahu alam. Berani deui. Lantaran di naon kitu ngaranna ditumpaskeun Quran jeung hadisna hese. Kiai geus sabaraha taun ieu teh nu diborgol, nu ditembak di Indonesia di zaman Soeharto. Eta teh ditahan Amerika tapi muncul deui.
karena Allah atau kiai mah menang hasil ngaji amil jurumiyah, menang hasil ngaji alif batasa, orang lillahi ta'ala baik nyeun pondok tina naon garang-garana awi opat tihangna gereod mah, tapi terus baik kunyana di pagahan jang ya itu ngaji lamun Allah binawi matu amilin baruan siramat bare mah guruna ge teu ngartieun hartina ge atuh komo begitu baik kuat dasar tak kuat jasa mengakar terus ngejahna dan lain sebagainya dihancurkan hese nu matak di akhir zaman cak Amerika sabaraha eta santri di Indonesia gaji sabaraha eta kiaina gaji asal geus digaji bae gegele mantak mulailah di Indonesia kiai dek digaji lain endek geus kan sia kan termasuk kan gitu hancur tapi tetep baik eta mah teori Amerika nu deuk ngahancurkeun Islam khususnya di Indonesia, tapi di Indonesia mah teger bae Masya Allah atuh tak nerean duit cokot engke mah milih mah kumaha bae pada eta kiai oplo eta gos gitu, tapi bagus sakitu nama mantak awas lamun aya anu nojos atut awas hukumna haram zina eta hukum. Aduh, teka pikirin punya. Tuh nojos atut jangan nanti sambarang. Mun salakina marah mah komo penjara. Ya Allah, ya Rabbi. Ya sebaik di Indonesia mah tetep baik. Tetep hese, komo ka Banten maka dia. Burhalalagaan ka Banten mah. Kakarak digerakkeun cikeusik bae ka sakitu kamari. Ieu teh sorotan dunia ieu teh sakitu ge teu gerak kabehan lah geus sakitu mah jabareusian ieu jeung mararampuheun urang mangadaroakeun bae, tapi eta teh jadi sorotan dunia. Waduh kumaha ieu lamun besar-besaran di ulah dikira emang Banten kumaha kitu lamun hayang nyaho ieu lamun hayang nyaho Banten geus bebeneranana mah jelemana di dieu golokna di kitu kedeung hiber sorangan aya kena mah can puguh. Ya Allah ya Banten teh boga kos gitu teh Banten teh golok teh neangan musuh Banten teh kos gitu ulah dikira ilmu Banten teh luhur nu mantak Cirebon sieun ka Banten Jawa Timur sieun ka Banten Madura sieun ka Banten emang kumaha gitu di Banten teh aya kaistimewaan lamun panah dikieukeun di dieu teng moal kasasar saha nu dibidikna saha ieu teh Belanda ka Belanda bae kajeun teu ngarendeng jeung urang-urang tetep ka Belanda bae golok di jeteng dekat saya cek orang teh ieu teh Kak menteri saya menteri no korupsi lah misal nah ini mah sia mau sadari bae pajar heueuh bae tah ngarendeng di ditu presiden gubernur bupati menteri nu dibidik kadinya bae golok aja ting kalayangan ka dia dak di Banten teh boga kos kitu tah nu mantep di mana cenah teh kiai ilmuna atuh aing teu bisa nyen dejana bae kos gitu ih tetep aya bae aya engke geus waktuna mah deuleukeun deh ayeuna mantep Banten teh boga sejarah di Belanda teh dideuleu di Amerika teh dideuleu waduh barang dideuleu jalaleutik urang Banten tapi kan deuleu puasana urang Banten mah deuleu puasana ieu pan nu ngaji ka dieu pan teu parwasa ieu sieuneun ih lain lalagana ieu keur carita kos kitulah can hudang deui kuari setelah masa keislaman Spanyol naik di Indonesia naik di zaman Wali Sanga di harita turun surut setik nah iyalah melalui HP kuari geus kehilangan jejak Indonesia teh ya sebenarnya mah lain kehilangan jejak kumaha geus teu berdaya lantaran kredit kabehan ka kiai-kiaina riba ka kiai-kiaina ai kamari ieu mah nu riba teh ngan seukur pejabat doang jeung pedagang-pedagang di pakotaan di lembur mah alergi ka nyokot duit bank embung riba tama kos kitu mah ulah bahkan kolotna ge teh nyaho hukumna ge geus ngomong bae ka anakna ulah sok nyokot duit bank sia riba teh nyahoan mun ditanya bang Pak air riba naon wah cak ditu riba bae geus
baheula satu suara dari Sabang sampai Merauke. Indonesia mah embungeun urang lembur nyokot duit bank, embungeun kredit tapi kuari disusup terus ku Amerika. Ka kiai-kiaina ka ustad malah kiaina nang tangan. Make jamul jawame, make kitab segala rupa, cak aing halal leg-leg ku sia. Ulah dilawan geus kiai kos kitu mah, kena modar ti heula geus. Ji atuh naon kos batur teu bari ngaji bae, barang dilawan eleh mah. Sok aya nang tangan. Ka aing ge aya panonang tangan. Ha, cicing bae ke. Gara datang ka imah aing. Aing ka ditu mumpung aing bisi eleh. Tapi sia datang. Sia datang ka imah aing moal diengkekeun deui ku aing sia. Aing mah eleh ge di imah aing, sanu ngusir. Tapi sia mun eleh awas ditalian sia ku aing. Sanu wani ka imah aing deuk nabrak kos kitu lamun can ngajengjehe aing moal titah balik ku aing sia. Ditalian sia ku aing. Kiai dihareuta pan aya tihang ku ari. Hareup ku aing mah kiai ditalian dirinya. Sampai aya tamu saya teh kiai. Kunaon teh Teu nyahoan aing ulah wani-wani pokona mah ka aing mah. Awas ngan aing ka imah sia embung. Diantepkeun bae heula nu geus kitu ieu. Can nyahoeun keaslian hukum. Biasa penca ge penca lamun teu tamat asal mah lah barang di hareupan mah tah grog seuling hiji tah sia ieu aing ulah gituan ih ya naik sia urang sok pencantai hayu jeung aing ieu kurang mah lalagaan ha kitu keneh anu bangsa ngagonggong di sekitar eta teh anu can anggeus ngajina anu geus can anggeus bangsa kaluaran sanawiyah kaluaran aliyah kuliah we saeutik iyah-iyahan lah mondok henteu aing mah pungkona kanu teu mondok mah teu percaya bae. Teu percaya kanu teu mondok mah pinter tinggal pinter sebab geus nyaho jasa. Dadaekna. Lain teu pinter gan teu tahqiq. Tapi lamun ieu mah mondok teh ge sabaraha tahun? 25 tahun. Waduh. Geus kawin tanjat encan. Wah. Keur masaten 20 tahun, kuari 25 berarti opat. Wah, can kawin teh kakor. Kunaon emang ngaji bae tah teu laku. Aduh Gusti Allah. Kayak cerita karakter Yahudi, karakter Nasrani, nyana bersekutu tak datang ke kuari ngalawan Islam. Kuari teh geus bagi dua. Perang teh bagi dua setelah tidak ada komunis. Kuari teh hanya Islam. Hiji titik. Persekutuannya na Yahudi jeung Nasrani ngalawan Islam. Sakitu bae geus. Taeta teh ulah kaget karar itu teh lantaran geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi ti Gusti Allah ku ari cek Gusti Allah kul bejakeun ku anjeun Muhammad atabuduna min dunillah apakah ari ibadah maraneh kabeh nyarembah kasalian Allah heran amat Allah nu nyieun langit Allah nu nyieun bumi endah hanteu nyembah ka Gusti Allah nyembahna kasalian Allah aneh amat ieu teh bahasana ta'ajub kul bejakeun ku anjeun Muhammad heran amat kitu maneh teh make nyarembah kasalian Allah nyembahna teh ka lain Allah padahal nu nyieun langit bumi katutesina bahkan surga jeung neraka ge ngeunang nyieun Allah tapi teu nyembah ka Gusti Allah heran amat timbul be tina heran mah inkar heuy ulah sok nyarembah kasalian Allah atuh jamaneh teh nangieun Allah kok make teu nyembah ka Allah ulah atuh saha salian Allah teh ma la yamliku lakum dharran wala nafa ka pangeran anu henteu ngamilikanna manfaat jeung madarat teu ngamilikanna madarat jeung teu ngamilikanna manfaat teu bisa ngamadaratkeun teu bisa ngamangfaatkeun berarti apes ajizarana make jeung nyembah kanu apes teu boga manfaat teu boga madarat teu bisa ngamadaratkeun teu bisa ngamangfaatkeun make disembah atuh nyembah mah ka Allah nu boga manfaat boga madarat nu bisa ngamangfaatkeun jeung bisa ngamadaratkeun endahan kanu apes andai kata Uzair nu dianggap pangeranku itu Yahudi apes andai kata itu Kangjeng Nabi Isa dianggap pangeran apes satu Kangjeng Nabi Isa koma ke di pangeranan si jeung pangeran aya mimitina hiji bae pangeran mah
anu nyen langit nyen bumi katut esina nu urusan urang harokat jeung sakanat robah jeung cicing nu ngaturna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Atuh aneh jasa Kangjeng Nabi Isa dipatungkeun batu ieu teh batu disembah-sembah atawa Konghucu batu teh disembah boro-boro disembah ceulina diputer-puter ge ku urang teu nanaon ceulina ieu pangeran ieu dikieu-kieu ku urang dirojok-rojok ceulina moal atuh hebatan kene jawara onang katoya saeutik ge golok ya siap eta mah pangeran ku urang dikieu-kieu kita la darra wala nafa mala yamliku lakum darra wala nafa dikieu-kieu dijungkelkeun geus ku urang moal naon dikihan kurang pangeran kian sugannya ampun henteu kampak kurang dikampak jeger sugannya aduh henteu atuh make disembah eta otak di mana di Tanjung Kait pan baheula di Tanjung Kait kerame teh ka Tanjung Kait kan Tanjung Kait eta termasuk kitu kuil terbesar se Asia ka dieu Asia Tenggara eta teh baheula kuari mah geus loba deui baheula teh 10 tahun ka tukang eta 20 tahun ka tukang eta pan wah iring-iringan ka Tanjung Kait ka ditu pangeran teh macam-macam nu dijieun dina batu nu dina kayu aya nu dina roti dijieun dibentukeun pangeran kunyana disembah-sembah kenyana lapar dicokot di dahar eta tarolol tah teu coba hayu perebut pangeran lan anu sukuna anu leungeun anu ceulina tarolol teh otak Masya Allah bejakeun Muhammad ulah kitu nyembah ka pangeran anu apes anu la yamliku lakum darra wala nafa nu teu bisa ngabadaratkeun teu bisa ngamangpaatkeun sing hade gitu nu ngadenge jeung anu uninga mah Gusti Allah wallahu huwas samiul Gusti Allah wa Allah anu maha ngarungu ka ucapan aranjeun kabeh maha uninga ka tingkah aranjeun kabeh urang teh dikanyahokeun kafir kikituan teh dikanyahokeun ku Gusti Allah didengekeun ku Gusti Allah ul ya ahlal kitab kul ucapkeun ngucap bejakeun ku anjeun Muhammad ya ahlal kitab ya ahli kitab Yahudi jeung Nasrani la taglu fi dinikum ulah terlalu teuing dina urusan agama mananeh kabeh kitu sehingga maraneh kabeh aya dina ngaliwat batas anu kana salian hak ulah emang kumaha kitu kieu Yahudi ka Kangjeng Nabi Isa teh ngahinakeun eta cak Yahudi Nasrani mah tolol ku tolol teh cak Yahudi ka Nasrani ka Kristen tolol kunaon atuh kunaon Isa disembah-sembah dianggap pangeran teh mah anak zina cak Yahudi cak Nasrani hehe lain anak zina ieu mah Kangjeng Nabi Isa mah pangeran coba panleuleui teuing cak Nasrani Kangjeng Nabi Isa teh pangeran cak Yahudi mah anak zina nu bener kabeh ge nu bener eta teh ngaranna leuleui teuing leuleui dina gorengna leuleui dina ngaluhurkeunana Nasrani leuleui teuing nganggap Kangjeng Nabi Isa pangeran lain rasul deui leuleui Yahudi ka Kangjeng Nabi Isa nganggap anak zina nu bener hiji-hiji acan matak bejakeun Muhammad eta ka Yahudi jeung ka Nasrani ulah kitu-kitu la taglu fi dinikum ulah sok popoharaan leuleui ngaliwat kana salian hak dina urusan agama kabeh ulah datang ka nganggap anak zina kitu ka Yahudi ka Kangjeng Nabi ya Yahudi teh bejakeun Kangjeng Nabi Isa teh ulah dianggap zina bejakeun kana Nasrani ulah dianggap pangeran kitu eta Isa mah rasul aing wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wala tattabi'u larek darurut marana kabeh urang rek nuturkeun urang rek anut kana kahayang-hayang kaum anu satemena geus salalasar memeh diutus Kangjeng Nabi Muhammad memeh diutus Kangjeng Nabi Muhammad teh kaum-kaum teh salalasar mangerankeun teh keterlaluan pangeran ka batu pangeran ka kayu aya nu mangeranan kata ka cahaya-cahaya nu jelas mah Nasrani mangeranan ka Kangjeng Nabi Isa
nu jelas Yahudi mangeranan ka Kangjeng Nabi Uzair. Aduh nyana teh leuwih teuing Kangjeng Nabi Isa dianggap anak zina. Cek Nasrani Kristen bahwa Kangjeng Nabi Isa teh adalah pangeran. Eta teh ulah sok nuturkeun kaum-kaum nu baheula memeh diutus Kangjeng Nabi teh karena itu ulah kitu. Di samping mangeranana sakadaeknyana jeung sakahayangnyana oge kalakuan sapopoena teh zina di mana manggih awewe hayang dizinahan bae ambalaya handak zina teh geus pokona hese nyaritakeunana zaman harita mabok terus-terusan judi unggal pengkolan pangkalan ojek di dinya marahen gapleh baheula ieu. Terus karena itu asalnya pengkolan didinya marabok, zina, judi, geus dijieun pos. Dijieun bangunan sengaja kitu jang hiburan ya mabok, ya zina, ya judi, kitu bae teh zaman baheula memeh diutus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah sok nuturkeun kaum nu salasar. Nu pangerana salah lain ka aing cak Gusti Allah. Edahan Isa dianggap pangeran, Uzair dianggap pangeran. Bari kalakuanana unggal pete mabok, judi, zina, korupsi dan lain sebagainya. Ulah kitu. Ta eta teh geus dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Meunang ti Gusti Allah wala tattabi'u ahwa qaumin qad dhallu min qabl. Ulah rek naluturkeun kahayang karesep kaum anu salalasar memeh diutus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biguluwihim ku ngaliwatna kaum rumasapuhum karuhun maranehanana di samping salalasar wa adallu katsira bahkan manehanana nyasarkeun kalolobana manusia wadallu an sawa'is sabil jeung nya salalasar tina jalan anu lurus tina jalan anu bener nyasarkeun sasar pelebah milih pangeran lain ka Gusti Allah tapi Isa dianggap pangeran sasar Yahudi teh lain ka Gusti Allah Uzair dianggap pangeran sasarnya lain make hukum-hukum Taurat jeung dina Injil di mana Taurat jeung Injil teh ngaharamkeun mabok judi jeung zina tapi nyana tetep bae teu make ongkoh nyana ngomong nyekelan Taurat ongkoh Nasrani ngomong nyekelan Injil tapi teu make kana aturan Taurat jeung Injil tah eta memeh diutus Kangjeng Nabi karena itu teh kaum teh Muhammad bejakeun wala tattabi'u ahwa qaumin qad dhallu ulah sok nuturkeun kaum-kaum nu kaskara itu sasar bari nyasarkeun masyaallah. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود ya cek Gusti Allah dalekah ditu Muhammad umat di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihissalam umat di zaman Kangjeng Nabi Isa alaihissalam nu kamari emang kumaha kitu umat Kangjeng Nabi Isa mimitina baheula teh neruskeun lalakon umat Kangjeng Nabi Daud baheula teh kapan teu meunang lauk dina poe Sabtu lantaran dina poe Sabtu teh poean jang ibadah ka aing cek Gusti Allah pere wayahna poe Sabtu teh pake deus ka aing urang mah di zaman urang Jumat baheula mah Sabtu bedakan eta Kangjeng Nabi Daud alaihi salam teh geus dakwah terus bae ka umat wahai umat wayahna dina poe Sabtu mah pake deus ka Gusti Allah ulah pake ngalalauk tunda perekonomian ka poe-poe anu lain tapi ternyata anehna deui cocobana poe-poe anu lain lauk teu sabaraha ai poe Sabtu lauk ngagulung eta geus kos kitu bae kos tukang ojek magrib kunaon magrib loba sewa kos gitu bae mah atuh. Nah, ieu unggal Sabtu aya anu nurut, aya anu teu nurut. Bebeja ka Kangjeng Nabi Daud, ya Rasulullah, atuh kami dititah eureun poe Sabtu titah deus, atuh pan nu lobana lauk poe Sabtu mah nya atuh kami, tu kalanti. Ulah diulahkeun kitu teh aya nu nyeun kamalir bae dikaempangkeun engke diala nama isu dan dikocorkeun doang atuh ulah geus kitu ge sarua bae teh ngalang-alang keneh
tetep bae teu nurut ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam, teu nurut. Jadi eta bangkawara jasa tak umat teh bangkawara teu nurut ka Rasul. Kuari mah kuari ka karakter nurut ka kiai doang teu sabaraha geus, baheula mah teu nurut ka Kangjeng Rasul. Ya Allah ya Rabbi teu nurut. Bari kapan aya Kangjeng Rasulullah mah dibere mukjizat. Mukjizat dibikeun ka para rasul. Karomah dibikeun ka para wali. Maulah dibikeun ka para kiai-kiai ulama sholihin. Maonah dibikeun ka kiai proposal. Maonah sama. Aduh. Umat Kangjeng Nabi Daud buang kawarah luar biasa. Kangjeng Nabi Daud geus terus bae dakwah ulah ngalalup ke Sabtu lantaran geus eueun nurut kabeh nyangkal ka Kangjeng Nabi Daud. Kangjeng Nabi Daud ngadoa ka Gusti Allah lantaran geus aya sen deuk kumaha atuh moal Daud cak Gusti Allah geus diserahkeun bae ka Gusti umat dikiri-kiri ke ketugeun geus teu daekeun mantap ngangkat leungeun Kangjeng Nabi Daud. Cek Kangjeng Nabi Daud Allahumma al'anhum waj'alhum ayatan. Gusti muga ngalaknat ka kaum-kaum abdi Gusti jeung muga jadikeun sebagai ayat bae. Sebagai ayat teh jang naon dia jang supaya deuleu-deuleukeun ka umat-umat engke sabadana. Abe nyaon umat engke sabadana termasuk ka umat akhir zaman. Nyaon bahwa setiap umat anu teu nurut ka Allah, teu nurut ka Rasulna bakal disiksa. Abdi mah nyanggakeun ka Gusti. Sakitu ngadoana teh eta, Allahumma al'anhum waj'alhum ayatan. Eta barang tat subuh pamusyihu kirodatan. Barang subuh jadi monyet kabeh. Na'udzubillah min zalik bi an da'a alaihim famusyihu kirodatan. Sahaya wahum ashabu ailah. Ya Allah ya Rabb. Ngan kekuatan aya anu saminggu pararae kekuatan ararisin kan monyet atuh kuari ge kuali-wali mah kuali-wali kadeleuna aya nu monyet karah beungeut-beungeut jelema teh kadeleuna aya nu monyet aya nu babi loba aya teh aya anu kitu kaget hiji jelema ka kota barang dideuleu jelema sukuna mah jelema tapi beungeutna monyet tapi beungeutna babi. Terus jana ka lembur sarua bae jelema teh lolobana mah monyet jeung babi bae datang ka nyana teh muringkak bulu hese jasa ieu teh neuleuh jelema nu asli teh aya ge sagomplok eta jelema bener ke di sisi digigirna mah monyet babi ngan ai ditembongkeun langsung mah henteu umat Kangjeng Nabi mah engke bakal ditembongkeunana mah engke ketika digiring ka mahsyar. Udang ti kubur tet digiring ka mahsyar nu ngeridit nu ngadahar riba beungeutna bakal monyet jeung babi. Ngomong biasa engke ngomong ji ulah je padi beungeut kos kieu oh cenah kunaon meureun jadi kieu ji pani mah haji mah lain anu sok ngaji teh ka Cilongok oh haji padi jadi monyet motor kreditan. Aduh meuli mesin nang kredit jadi kos kieu ieu aduh tad ustad dia mah tadi ku jadi kieu beungeut saporo monyet saporo babi ieu nu saporo ieu dibere ku gubernur 300.000 nu saporo udah gede teh Gusti Allah beungeut robah rugi aing mah. Aduh, cek ada tobat ke geus moal deui kayak deui nyokot deui tobat deui. Tolol tuh budak. Etalah Kangjeng Nabi Daud. Jang contoh cak Kangjeng Nabi Daud. Kitu keneh wa Isa bin Maryam jeung Kangjeng Nabi Isa kang putra lalaki Siti Maryam. Nailah ala lisani sarua Kangjeng Nabi Isa ge dakwahna teh didengekeun ku kaumna. Iyalah Kangjeng Nabi Isa putra Maryam teh ngadua sami bae deui. Sami bae ngadua ka Gusti Allah doana hampir sami sareng eta Allahumma al'anhum kama anta ashabas sabti.
Gusti muga ngalanat ka kaum-kaum sakumaha Gusti ngalanat ka ashabus sabti saha ieu adalah jelema-jelema anu dibere maidah teh hayang dibuktikan coba mun nya maneh Isa Rasul coba hayang nyaho suguhan ti sorga datangkeun ka dieu didatangkeun ku Gusti Allah teh rampadan dina poean lebaran tapi saenggeus teh kumanehana dinikmati lain bae iman ka Gusti Allah lain iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa Rasul endahan ingkar ngadoa Kangjeng Nabi Isa Allahumma la'anhum kama la'anta ashabas sabti Gusti muga ngalanat ka kaum-kaum sakumaha Gusti ngalanat ka ashabas sabti ka umat-umat anu baheula kitu teh nurut ka Kangjeng Nabi Daud poe Sabtu teh atuh pas bahu khonazir subuh-subuh jadi babi. Na'udzubillah min zalikun eta zalika bima wa kanu ya'tadun laknat tu dibikeun ka qomat ka kaum Kangjeng Nabi Daud sehingga disalin jadi monyet laknat tu dibikeun ka umat Kangjeng Nabi Isa bin Maryam sehingga disalin jadi babi eta labima sauku sebab daroraka tenurut ka para rasulna wa kanu yatadun jeung aya aranjeunna teh ngaliwat batas buang kawarat teu daek nurut ka Allah teu daek nurut ka rasulna naudzubillah min kumaha emang kanu la yatanahuna munkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun kawan umat-umat nu baraheula nu mantak disiksa kitu teh kanu aranjeunna layatanhauna henteu silih cegah layana baduhum badon teu silih toel teu silih wasiat teu silih segahan muawadati munkarin tina ngabiasakeun pagawean munkar fa'aluhu nu kumanehana dipigawe di baheula teh mimitina mah ngan saukur mabok-mabokan doang leuleutikana nama ditegor kabelah dieuna judi leuleutikana ditegor keneh kabelah dieuna zina leuleutikana ditegor keneh tapi kabelah dieuna makin merambat makin merabah anu luar biasa geus di mana-mana mararabok di mana-mana zararina di mana-mana jararudi di mana-mana riba datang kaha embungeun silih toel kiai nage teu daekeun noel kana riba lantaran kiai nage geus jadi boga showroom kiai nage embung noel kana urusan kredit lantaran kiai nage ngredit geus eueuh silih toel eueuh silih wasiat geus eueuh silih naseatan amar ma'ruf nahi munkar pareum teh geus eueuh bae geus sakahayangna mabok geus eueuh anu ngahalang-halang geus eueuh nu ngaulah-ulah lantaran kekejaman anu luar biasa asal aya kiai anu ngalarang mabok kiaina dibunuh asal aya kiai nu ngalarang judi kiaina dibunuh asal aya kiai nu ngalarang riba kiaina dibunuh asal kiai aya nu nyebut-nyebut jujur jeung adil kiaina dibunuh beuh kejahatan anu luar biasa ambualaya tah kulantaran kitu eueuh anu ngaha eueuh anu nganasehatan geus teu daekeun lantaran geus kaitu kabeh judi kabeh mabok kabeh dina ayana ge geus teu berdaya sama sakali eueuh deui ka nu tandang iwal ti Gusti Allah Subhanahu siksa ku encak Allah iki di urang ge lain lalawara lantaran mabok geus teu bisa ku kiai zina geus teu bisa ku sungut kiai judi korupsi geus teu bisa kusungut kiai sunamikeun cak Allah ku aing sia jang ayat supaya nu sejen nurut bahwa asal liwat wates disunamikeun badak disunamikeun rada aya saminggu masieun kabila dia der deui cak Gusti Allah ngan saminggu ieu urusna sunamikeun kedua kali banjar tuhan tetep bae sakitu ngararambangna sakitu puluhanana ratusna jutana tetep bae masih keneh bae cak Gusti Allah geus teu kadenge meureun ku calisia ku mata sia geus kiai teu didegekeun
geus Pak Ustad tadi didengekeun ku gempa geus teu bisa digempakeun di Yogyakarta hayang nyaho coba jang aya tetep bae di Jakarta nu make dasin nu beuteungna buraut makin menjadi-jadi je cak Gusti Allah tah gunung ditukeun bar gunung dibitukeun jang ayat geus teu bisa di luhur teh teu silih ngasehatan apa aya DPR silih ngasehatan jeung DPRD moal eta teu ceuli anjing teu ceuli di DPR silih ngasehatan mah meureun beres negara teh di MPR aya nu silih ngasehatan moal aya beres meureun negara ku antara teu beres negara teu silih ngasehatan ieu asup ka ayat ieu kanu la yatanahawna munkarin falu para DPR para MPR para kabinet di ditu teh kanu nyarana tanahaunan tesilih nasihatan tesilih cegah tesilih larang mungkarin tina ngabiasakeun korupsi tina ngabiasakeun munkar falu nukunyana dipigawe labi samakan ya falun panggoreng-goreng nah yakin pagawean teh nukunyana dipigawe kanu araya para pedagang salian ti pejabat anu pedagang limbah pedagang toko pedagang di pasar selalu ngagunakeun duit riba anu tikel nana luar biasa aya bungaan aya anakan geus teu silih nasehatan deui nyana jeung nyana teh lantaran kangeunahan kanu para pedagang anu koskara itu teh tanahaunan teu silih larang teu silih cegah sugan cak baturna ulah eta mah haram malah manuturkeun kabehan teu silih cegah teu silih larang nah terus-terusan an mungkarin tina pagawean riba palu nukunyana dipigawe lah bisa makan ya palun panggoreng-goreng na pagawean para pedagang anu selalu ngagudiakeun duit riba naudzubillah min zalik wa min zalik kiai sarua bae kiai ge boga kalakuan baheula mapan nganasehatan umat teu melihat sebelah mata sahapun tetep dinasehatan sahapun didatangan ayat-ayat suci Al-Qur'an tanpa diojol jeung kemewahan dunia teu diojol jeung mobil teu diojol jeung motor teu diojol jeung kemewahan teu diojol jeung materi tapi kiai kuari mah bisa dibeli mimitina mah nyana manggung cukup bayar 500 300 kebelah dia nama make target 5 juta 10 juta kebelah dia namanya na teh terus hayang keunggulan keutamaan kaluhuran jadilah DPR jadilah bupati nah ieu tiap kiai buang ka warak lain ngasehatan teu bisa dinasehatan jeung teu silih nasehatan kanu kiai nu model karar itu layak tanah teu silih nasehatan teu silih cegah endahan terus mun karin tina ngalakukeun kamunkaran palu nu kumanehna dipigawe la bisa makanu ya falun pang goreng-gorengna kiai nu boga kalakuan model kitu naudzubillah min zalik mararabo kalangan pemuda asal keluar SD geus mabok di mana kuari jelema nu teu mabok khawatir kuari mah teu digaulkeun besi kuper digaulkeun teu suung tina mabok jeung zina Indonesia teh kuari teh waduh luar biasa populasina naik kuari ge alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil teu daekeun ki perzinahan teh naik kuari akibat HP kuari anak-anak zina kuari mah geus puguh nu dewasa anu pamajikanna kabur ninggalkeun salaki geus lain hiji dua kuari mah geus teu bisa dinasehatan di pabrik geus teu silih nasehatan para karyawan di anak sekolah geus teu silih nasehatan aya ge kiai nganasehatanana ge mun dibayar mun teu dibayar mah embungan nasehatan lain nasehatan mah usaha nu silih nasehatan kuari teh saha coba hayu kiai geus teu bisa nganasehatan lantaran nyana kalakuanana aya di dinya kolot geus teu bisa nganasehatan ka anak lantaran teu bisa nganasehatan ulah nonton TV acan jak kolot ge beuki jasa sugan sakolot teh ulah nonton TV bae sia cak anageun urang sih beh tuh kok bapak aing teh di kamar gua deh jasa TV-na deuk kumaha coba hayu geus eueuh nu bisa seuri we paling ge nah lamun geus eueuh amar ma'ruf nahi munkar papada mahasiswa geus eueuh nu amar ma'ruf nahi munkar papada karyawan geus eueuh nu amar ma'ruf nahi munkar
kepada DPR geus teu bisa amar ma'ruf nahi munkar, para pemerintah geus teu bisa amar ma'ruf nahi munkar, di MPR geus teu bisa amar ma'ruf nahi munkar, di parlemen para menteri geus teu bisa amar ma'ruf nahi munkar, di kalangan kiai geus teu bisa amar ma'ruf nahi munkar, lantaran motif daripada amar ma'ruf na teh kudu dibayar bae. Acak-acakan tinggal tunggu sakumaha umat Kangjeng Nabi Daud alaihis salam, tinggal tunggu sakumaha disiksana umat Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Ya nek dirobah beungeutna jadi monyet, dirobah beungeutna jadi babi. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Ngan meme eta teh disunamikeun, digempakeun, digulung bitukeun, diputing beliunkeun, dibere kitu hieup, dibere macam-macam eta teh jang ayat supaya orang tobat ka Gusti Allah, tapi ditegor modal kitu sugan aya anu kategor jauh. Eueuh ieu teh geus barariasa bae. Masyaallah. Nah, akibat tina kalakuan nu kos kitu disiksalah ku Gusti Allah sebagai ayat jang deuleuh umat anu katukangna. Kahareupna ya kuari urang umat bisa deuleuh. Oh, horeng nu ngalakukeun babok, zina, judi, riba disiksa kuari ketika aya siksa ulah aneh lantaran ieu kabeh teu silih nasehatan, kabeh ge teu silih nasehatan. La yatanahawna tanahawna munkarin fa'alu. Eta kaum teh silih cegah, teu silih larang, hartina sadut bae. Amun karin tina ngabiasakeun pagawean munkar falu nu dilakukeun ku aranjeunana, tah eta teh disiksa ku Gusti Allah. Labisa ma kanu yafalun. Panggoreng-gorengna pagawean anu geus sabodokonon teu silih cegah, teu silih nasehatan, leungit amar ma'ruf nahi munkar. Tapi tetep bae urang ngadoa ka Gusti mudah-mudahan sagoreng-gorengna di Indonesia, mudah-mudahan aya kiai nu lempeng, aya anu kiai nu lurus, aya pamarentah anu jujur, aya mahasiswa anu lempeng, aya pedagang anu adil, sehingga ku ayana kajujuran, kalurusan, keadilan, kebenaran jelema-jelema di kalangan masing-masing ngajadikeun penahanan siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sugan bae di kalangan pemerintah aya hiji dua anu lurus nu adil, sugan bae di kalangan pedagang aya hiji dua nu adil, sugan bae di kiai ge teh rusak kabeh. Bahkan di Indonesia mah masih keneh loba nu karena Allah, cirina karena Allah masih keneh siapun nyana teh nyieun pondok pasantren ngan saukur saaya-aya tanda berarti bener-bener lillahi ta'ala. Eta teh dek dakwah, dek nyampaikan Al-Quran, nyampaikan hadis, nyampaikan kalam-kalam ulama sakemampuan dirina. Aing mah mampuna sakieu dek make tihang awi bae, tak aya keneh nu kos kitu naik wari dek make tihang kayu bae tanpa menta pake proposal lillahi ta'ala. Aing mah dek nyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dek kaduaan, dek katiluan tak di Indonesia, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten masih keneh aya nu kos kitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ku aya nu kitu urang teh jadi katahan ieu siksa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Banu Hasyim jeung Banu Muthalib di zaman Kangjeng ku Kangjeng teu dibere zakat, dibere sote ku Kangjeng Nabi ieu tina zawil kurba. Ketika Kangjeng Nabi mere ka zawil kurba jang karabat Banu Hasyim jeung Muthalib. Tapi kabilah-kabilah Quraisy teu dibere seluruh selain Bani Hasyim jeung Bani Muthalib. Maka ialah gaganti daripada zakat. Zakat mah ulah ceuk Kangjeng Nabi, tapi ieu mah bagian zawil kurba nu antak Bani Hasyim jeung Bani Muthalib. Ialah nu man harumali zakat. Hurmatu sadaqatil fardi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika lan utawi ma'yadun numudani
kubarge kang barag fatadalla makan narima ngalemreh ya zalik Gana makana ya zalik ikut qaba qausain aw adna qaba qausain atawa kang leuwih bareg fa izar tafa'al aina wal baina wal makan wal jihad wa tasallal anwar kusifat zat bisifat magadat kala narima ilang apa aina lan baina lan makan lan jihad malan tepung apa pirang cahaya maka den bukakeun apa sakehe zat bersifat kalawan sakehe sifat wabil ma'arif lan kalawan pirang-pirang ma'rifat fadzalika haqiqatul ma'iyah maka utawi mangkono ku sifat zat sifat wabil ma'arif iku hakikat sifat bareng idh huwa subhanahu munazzahun alil infisal wal ittisal bil hadis. Karena uti Allah maha suci Allah iku kang den bersihkeun saking narima pisah lan narima petepung kalawan kang narim kang anyar walau taro ieu mangan sakadar nyaritakeun dina urusan sifat ma'iyah lamun dicaritakeun nyaritakeun tentang perasaan kadang berbeda jeung bahasa nu aya sebab bahasa karasa mah nyana nyontoan bisa berbagai-bagai nuangkeun rasa kos urang boga rasa cinta ka hiji awewe cinta ka hiji awewe kemudian rasa babarengan bae jeung kabogoh urang nyaritakeun ka batur teh atuh berbagai-bagai jalan berbagai penemuan rasa anu karasa ku urang disampaikeun ketika urang di jero kamar mandi urang ngarasa bareng jeung kabogoh dibejakeun ketika urang keur di tempat sare ketika urang keur diuk di hareupeun imah ketika urang keur di jero kamar nu unik ketika urang keur salat urang keur salat teh lain babarengan jeung Allah jeung kabogoh di hareupeun urang asa aya bae bibir bebene urang hunung bebene urang ngajebi bebene urang marah bebene urang nakol nyiwit kabeh eta kan rasa dituangkeun rasa eta teh kana bahasa atuh moal anggeus-anggeus urang asal daek ngadengekeun jelema nu bobogohan jelema nu bobogohan urang ngobrolnya ti isuk ka zohor ka asar ka peuting ka isuk deui capek ngadengekeun suape ngadengekeun komo haju terus anggeusna urang rarasaan teh kitu haju ku urang ditoel cinggirna mulai tah lah cinggir ieu sepira cinggir terus ka leungeun duh sepira leungeun kugu kelek lah sepira kelek nu deukeut kelek paneta terus bae terus moal anggeus urang nu ngadengekeun cinta batur teh terus kabongbroy nya nyaritakeun berbagai pengalamannya moal anggeus. Nah, komo ieu atuh cinta ka Gusti Allah, rasa bareng jeung Gusti Allah. Urang lamun nyaritakeun bareng jeung Gusti Allah dikurung ku ilmu biasa. Urang bisa ngadebat ka batur, embung aing mah kajen kuku make maksiat sebab Allah teh uningaeun eta kakarak ilmu tauhid encan datang ka rasa, kakarak ku burhan. Kakaraku dalil mentak al-ma'iyah bil ilmi umum tama atuh umum tama kabehan ge ketika jelema gitu ngaji tauhid Allah teh kade neulekeun ka urang Allah teh nyahoan ka urang Allah teh kitu ngupingkeun ka urang aya ta ilmu ngaranna teh ketika urang cicing duaan jeung awewe aju awewe na ngarayu ka urang
nyana di samping ngarayu muka bajuna aju dadana dibuka aju calanana dibuka nangkarak nyana di luhur kasur aju nangkarak ge deui ngajegang pan pahara geus barang karak ngajegang aduh aju digerokeun kipu doli digerokeun jana kipu doli asup ka kamar tapi kapan didinya teh embung aing kajen kumaha ge geulis tinggal geulis molek tinggal molek bersih tinggal bersih kunaon emang Allah neuleukkeun ilmu ngaranna Allah nyahoeun ilmu ngaranna embung kajen kumaha ge bong kajen kaluar deui bae atau dideuleukeun doang tah eta teh kan ilmu biasa sama kos kitu mah boro-boro kiai boro-boro ustad boro-boro santri atuh sanajan jawara ge kadang-kadang aya perhitungan ketika nyana main mah daek terus obrol-obrol mah daek gelut mah daek begitu dititah ku hiji rangda aya rangda geus aya meureunanan 5 tahun mah teu boga salaki nyana ngagerokeun jawara teh kade ieu mah resep kula mah ieu mah yang ditumpakan bae emang kurang kurang geus kebel jasa ieu teu manggih cak nya teh ieu mah hitung-hitung sedekah bae sedekah meureun meunang ganjaran kan ai sedekah gitu mah sebab nulungan cak nya dakwah heula tah we ge dakwah biasa jana ge atuh tertarik oge bener oge nya ieu mah urusanna izina mah meureunana haram ngan meureun eta tah nulunganana mah meureun meunang ganjaran sakieu tangkorak sia meureunna urang ge hampir-hampir kapincut nah begitu endek we embung kunaon ieu teh pan diharamkeun ing manggeus bakos kieu hirup main osok sagala osok tapi aing datang ka zina mah embung emang haram Allah kan neuleukkeun aing teu kudu kusesa ku Allah ge dideuleukeun cukup ilmu ngaranna eta loba tah nu kos kitu mah loba masih kene aya lah loba artina eta ilmu biasa tah mah nu mantap eta mah kos kitu mah al ma'iyah bil ilmi umumun bareng najeng ilmu haram tah teh umum wabil qurbi khusus tah lamun geus boga rasa deukeut khusus rasa deket balai deui hese nyaritakeun da rasa deket sebab mun rasa deket mah ai rasa babarengan ku ilmu mah urang masih kene kurang adab tapi lamun geus boga rasa deket jeung Allah bakal boga adab bae sebab deket mah beda pan urang bogoh ka awewe dijauh urang bogoh mah bogoh bae tapi urang wani ngedeng wani itu sataranjang dan lain sebagainya tapi lamun urang deket jeung awewe baju ge dibenerkeun deui baju ge dibenerkeun deui kopeh miring ge dilempengkeun eta kan karena deket adab aya dek tumpang kaki ge dijauh tumpang kaki heheotan asa teu kadeuleu nyana mah asa neuleu tapi kan lantaran jauh biasa bae kurang adab tapi ketika dideketkeun banjing nyana adab lain lalagan komo besi salah bae besi haju teu bogoheun nu dimaksudna mah kitu tah mantak diatur ge eta ku deket nah ieu komo jeung Allah geus boga rasa deket eta mah Allah nu mere hese eta mah kajunduh hayal dihayal moal bisa rasa deket jeung Allah bae mah lain hayalkeun tah mah pamere Allah bae eta mah taufik eta mah geus bae lamun aya jelema geus dikasihi ku Allah dijadikeun cinta ku Allah dijadikeun kitu mahbub Allah nah ieu mah geus dibere ta ku Allah rasa set beti mana datangna jeung iraha eta mah geus Allah boga urusan ketika eta nu datang adab sangat diatur nah ieu mah khusus mantap wabil qurbi khusus nah kuari wal qurbu bil ilmi atuh umum deket ku ilmu atuh umum lantaran urang maca Al-Quran wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dibaca kurang wa nahnu kaulan agung teh aqrabu leuwih deukeut min hablil warid tibatan urat genggerong eta mah sakadar kidaya ku deukeut-deukeutna Allah urang teh kuari boga rasa deukeut ku ilmu kade deukeut Allah teh kade deukeut Allah teh contohna deukeut
urang lamun salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bahasana ge ka Gusti wungkul eta kapan khitab ai khitab kapan deukeut tah urang ge lamun khitab ente deukeut aya anta deukeut sira deukeut kamu deukeut kamu tas di mana aya jelemana ieu ge iyyaka ka Gusti wungkul deukeut berarti mata kurang bahasa iyyaka deukeut eta teh make khitab tapi urangna boga rasa jauh berarti urang edan ai bahasa iyyaka tapi ngalayang ka mana-mana ye eta teh edan mukos kitu ngaran cukup ku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in eta teh bahasa khitab ai bahasa khitab berarti kan urang keur carita khitab pahareup-hareup ente tas di mana bae aya kan jelemana co lamun eueuh mamun eueuh jelemana eueuh kuari jelemana di Cikupa urang ngomong di ente tas di mana bae kudu kagrogol kan itu urang ngomong ente tas di mana bae sih jelemana eueuh eta kan edan ieu aya ka jelema ai ente teu kapanggih-panggih tas di mana oh mantes diri itu akur tah hitop ngaranna ieu ge urang iya kana budu ka Gusti wungkul abi ibadah tapi urang ngalayang ka mana-mana cak Allah edan sia mantak ieu mah rombongan edan edan atuh urang wajib iya kada teu karasa aya da Allah deukeut da Allah nah tapi aya make naon ieu make ilmu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid umum mah tapi wa bi zuhuri tajalli khususun kulahirna tajalli mah khusus urang teh lamun dina nyaritakeun ihsan anta budallah ka annaka tarah ibadah ka Allah sakan anjeun neuleuh ka Allah wa ilam takun tarah mun anjeun teu bisa neuleuh ka annahu yarak sakan Allah neuleuh ka anjeun loba nu asa dideleukeun ku Allah mah tapi urang deuleuh ka Allah mah hese ibarat tingkatan wa illam takun tarahumun manyeh teu bisa deuleuh ka Allah annahu yarak Allah nu deuleuh ka urang Allah nu deuleuh ka urang mah loba tah mah dengan ilmu asa dideleukeun ku Allah ku ilmuna tapi ketika urang deuleuh ka Gusti Allah eta mah penemuan hate dibere ku Gusti Allah ketika urang deukeut jasa tapakur ka Gusti Allah muraqabahlah ka Gusti Allah kemudian orang zikir ka Gusti Allah Allah na mere ka urang tek aya tah deukeut jasa jeung Allah belah mana asupna wallahu alam datang cecep ka jero hate geus lamun aya di jero hate teh Allah teh deukeut jasa eta lah nyaritakeun wa nahnu aqrabu teh eueuh urang lamun geus dibere ta rasa deukeut tajalli ngaranna ka Gusti Allah eta tadi tah bahasa wa nahnu aqrabu ilaihi asal jauh jasa eta teh jauh tahu bahasa wa nahnu aqrabu ilaihi ieu mah lantaran keur karasa tah ieu boga rasa deukeut jeung Allah bahkan nyangkrung di jero hate engke kadang dicabut ke kadang aya kadang dicabut eta urusanan Allah teu bisa dihayal nah ketika zuhuri tajalli khusus wa zalika ieu mah ieu nu bi zuhuri tajalli dunu dani eta deukeutna ge deukeutna deui nu mantak fatadalla ieu mah fakana qaba qausain au adna seakan-akan dikinayahan persis okos busur antara okos panah di antara dua gondewa qausain teh urang lamun panah set panah gondewana tuh gondewa panah muka dieu ieu keur carita zahir tuh teh ieu gondewa ngaranna teh nu sok dicekelan plek gondewa teh ngaranna teh ieu panah ieu koba ngaranna koba kausain tak eta teh deukeut jasa ieu panah kadua gondewa tuh ieu gondewa tah ieu panah ka dieu deukeut atuh deukeut ku aja ngahiji ieu gondewa dua tuh ieu panahna set ngabahasakeun koba kausain okos panah deukeut antara dua gondewa ieu mah carita bahasa lapan nah iya ndek kumaha teu deukeut lantaran aya di jero gondewa panah teh atuh lamun kurang ditarik cep nah iyalah gondewa dua kaosaen ieu koba kaosaen nah eta teh ngabahasakeunana urang deukeut jeung Allah teh dudu danin lantaran tajalli okos koba kaosaen au ada atawa leuwih deukeut eta ieu mah kinayah nyaritakeun deukeutna urang ka Allah lantaran deukeut teh kurasa
dikinayahan kumaha ieu kos gondewa aya dina 2 gondewa kos panah aya dina gondewa ngaranna koba kaosaen ku deket-deket teh keluar ieu panah tina kosaen jadi gak hiji antara panah jeung kaosaen teh adna atau ka Allah leuwih deukeut ti eta lah nah eta kinayah makom koba kaosaen adna ketika Kangjeng Nabi Mi'raj aya jelema nu ayun-ayunan di handapeun aras ambo. Di handapeun aras ya nama ayun-ayunan. Malaikat Jibril naros, "Ya Muhammad, Muhammad, ente nyaho ente eta saha nu ayun-ayun?" Heula. Lamun hayang nyaho eta adalah salah seorang umat anjeun urang Yaman. Saha? Ngaranna Uwais Kurni. Urang kampung Koron. Uwais Kurni mah nu aya dina Al-Qur'an teh nya nama istirahat ge da handapeun aras ayun-ayunan ai ente mah pan dipuri atau di Citra bari meuli jagong anu anting nu budak teh sugih kieu bukna beureum sabelah eta ayun-ayunan we istirahat maksiat urang mah umat Kangjeng ngaran Uwais Kurni aya di belahan Yaman istirahat na handapeun aras cek Kangjeng Nabi pohara amat anjeun eta mentak Kangjeng Nabi amanat ke Sayyidina Umar jeung Sayyidina Ali Umar Ali mun ka zamanan engke aya datang ka dieu ka Madinah saha hiji waliullah urang Yaman ngaranna Uwais Kurni geus mun kapanggih eta ka ente ka dinya Umar Ali ulah menta nanaon menta doa panghampurakeun bae ka Gusti Allah lantaran mustajabud da'wat engke bakal cek sina Umar cek sina Ali cirina kos kumaha engke manehanana ngagiring-giring embe jauh ti halayak rame embungeun kanyahoan bahwa manehna teh waliullah engke ke cirina kumaha bae cirina engke ente sasalaman leungeunna leuleus idinya bakal aya tandaan eta bae gerageh tandana eta Sayyidina Umar asal anu ngangon embe di deulean asal anu ngangon embe di deulean unggal pengangon embe di deulean aya kabeneran rada lain deui bangunan ngangon tapi teu melu kana embena embe mah embe nya namanya na kadang-kadang manehanana mah teu ngiuhan salat kadang-kadang manehanana mah diuk kadang-kadang lain deui bangun teu khusu ngangon embena ieu kajian ku kumaha ge begitu ditanya ngaran tedek nembalan ngah begitu disumpah kakarak ilah Uwais Kurni dongeng heula setik langsung minta doa anak minta hampurakeun bae ka Gusti Allah langsung ngadoa urang teh nyanda kanyahoan indit di Madinah embung kanyahoan nya urang mah pon kanyahoan hebat haju di dinya bae ngendong moek meuting urang mah di dinya tai wali balai dasar geus kajawan indit nya nama Masya Allah tipe-tipe waliullah teh nu mantak aya macem-macem aya waliullah nu jadi raja aya waliullah nu jadi ulama aya waliullah nu dagang aya waliullah nu jadi abri aya waliullah nu jadi polisi aya waliullah teh anu cumplang-campling ti lembur ka lembur ti kota ka kota geus dijelaskeun kapan patempatan waliullah teh di Mesir tempat wali naon di Syria tempat wali naon di Lubnan tempat wali naon di berbagai negara-negara teh eta teh didatangan ku wali-wali aya wali teh ti kampung ka kampung ti nagara ka nagara ti kota ka kota tugas ti Gusti Allah nu mantek ku urang sok dihadiahan mimiti kutub hiji salawasna nu mantek nomor kedua imamani dunia dibelah dua belah wetan jeung belah kulon nyana nu nyekelna nomor katilu muhtar tilu nya nama nomor kaopatna ieu adalah wali teh wali kitu autad opat jumlahna wali autad mah dunia dibelah opat bagi dua deui jadi opat eta saparapatna dieusi ku wali autad saparapatna dieusi ku wali autad opat sepanjang masa maot hiji cokot nomor kedua nomor katilu nomor kaopat wali abdal 7 wali abdal mah nah sepanjang masa 7 bae lantaran poe teh aya 7 ti bibiti poe Minggu Senin Selasa tanggal 7 kemudian ka dituna wali teh nu jaba Uropa nusnu qoba asaib dan lain-lain sebagainya aya rijalul gaib nah ieulah anu terus dipanggil rijalul gaib
tugas ti Gusti Allah ti kota ka kota, ti kampung ka kampung, cumplang campling bae ngono. Terus bae nya bila perlu ke dipanggil ku negara anu ka negara anu urusannya ilah urusan gaib. Urusan gaib teh kos kitu. Nu mentak kadang pamitan we di keluarga anak leng teu puguh kuburanana di mana. Kejol bae aya tamu di kampung urang teu puguh urang mana nak mun ditanyakeun Syekh Mubarok nu aya di Cisoka urang mana teu nyaho. Mun ditanyakeun di Mede saha karangarana di Mede teh? Hah? Nah, eta teh kapan urang mana ti mana teu nyaho. Mun urang nyaritakeun di buyut anu keur zaman buyut baheula teu nyaho urang mana Nah, kitulah wali-wali abdah. Urang mun nyaritakeun Syekh Mubarok, lamun urang nyaritakeun itu Imam Maghribi. Di Maroko aya kuburan Imam Maghribi, di Yogyakarta aya kuburan Imam Maghribi, di Pandeglang aya kuburan Imam nyana keneh. Ti nagara ka nagara, ti kota ka kota. Geleng itu maot biasa timbul deui. Tidinya ngembangkeun agama deui, timbul deui maot, timbul deui. Ku emang kumaha? Geus urang mah ulah nyaritakeun ku kumahana, pugu ngajina ge ieu pinu ku uduk. Wah tuh geus ulah moal kaharti ieu keur carita dunia eta. Dunia kewalian semacam gitu nu mantak, tingkatan-tingkatanana. Nah, ketika jelema mulai ngaji, sanggeusna ngaji mulai suluk melalui thariqah, langsung hayang ka hakikat dibimbing, engke bakal aya penemuan-penemuan. Urang bae lamun belajar nahu kapanggih bisa maca, lamun urang belajar nasib kapanggih nyaho kana kalimah, kapanggih ku urang. Urang belajar nulis bakal nyaho ieu teh khot Usmani, ieu teh khot Rifi, ieu teh khot dan berbagai khot, ieu teh Dewani dan lain sebagainya. Kapanggih bae urang belajar maka jeung kuku mage. Urang belajar bahasa Inggris atuh I love you mah bisa. Toh kapanggih bae tah urang guari belajar fikih atuh wudu bae mah jeung salat meureunnanan rapi. Ketika nanyakeun urusan muamalah tarima meuli tarima ngajual mah meureun urang ge nyaho. Ketika urang ngaji ilmu mantek atuh beureun martil mah boga. Kos kitu bae terus. Ketika urang ngaji bilagoh atuh meureunanan nyaho urusan-urusan muqtadal hal dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika urang ngaji ilmu thariqah bakal aya papanggihan dibere nyaho ke ku guru kade ke di dieu bakal sok manggihan anu ulah bebeja nya beja. Mentak itu boga guru makan urang kaget. Kumaha anu wow. Waalaikumsalam. Non, Tuan Syekh Abdul Qadir datang ka kula. Aja ku baca na. Atuh ieu be cenah nyana ngabisikan ka kula. Abdul Qadir mana ieu? Urang bojong. Ngaco kan. Iya, teu puguh guru mah segala Tuan Syekh Abdul Qadir, segala Syekh Syarif Hidayatullah, segala Maulana Hasanuddin. Nah, iya stop. Aya guru mah lantaran urang teh geus mengabaikan zahir, kuari ngurusan batin teh mimiti kolbu jeung sirna datang ka ruhani. Ruhani nu diurusan geus ieu awak zahir geus lasa lempang-lempana kumaha ayana bae teu pati diurusan sebab roh nu kurang diurusan kuari mah. Ketika urang ngurusan roh atuh bakal kapanggih jeung roh. Urang kuari urusanana DPR kapanggih jeung DPR. Urang kuari jadi intel kapanggih jeung intel deui. Urang kuari urang jadi polisi kapanggih jeung baris polisi deui sebab aya kantorna. Urang jadi santri kapanggih jeung para santri deui sebab aya markasna. Nah, urang kuari ngurusan roh teh bakal kapanggih jeung urang. Toh, beuki luhur. Mulai mimiti roh kuntil anak. Sia ieu lantaran ngurusan roh lamun datang ka dinya tah roh teh bakalna roh teh betah tanya ieu lelembutan ge kapanggih geura jeung anu di dinya tah bakalna aya cobaan nya. Nah ieu ulah bebeja ka sasa kecuali ka aing guru sia. Ayo ka sasatu menang bebeja kecuali ka guruna. Guruna geus leuwih nyaho deui lantaran urut perjalanan guru. Impian nyahoeun lantaran urut perjalanan guru. Mentak murid datang ka dinya seri bae guru teh.
memeh ngomongnya nenggeus carita seger penting ngimpinya kapanggeujeun anu ji muhun aja sia anunya geus ulah loba omong teruskeun murid kaget kok bisa nyaho ka ngimpi pan ngimpi mah urusan anta mah urusan HS urusan sare rohani sebab guru geus aya di luhur nyana datang kadinya kanyahoan mulai terus naik diarahkeun kieu nah engke mah kapan bentat teh bentan teu pegel teu tunduh tatareun geus diurus rohani urang nu mantak kuari tunduh bae rohanina teu diurus ngurusan awak asal seubeuh bae beuteung dahar nginum tunduh asal dahar nginum tunduh rohanina teh diurusan ku urang pegeleun rohani teh nu mantak keur ngaji ge tunduh bae bila perlu hes keur ngaji ge teu aya isinnya mah terus bae hes bae lah kieu cenah sok kitu aing mah kitu bae tapi lamun diurusan mah ruh kan ngomong ka awak dah sia deui bae cakro asal dahar betul tuh yang sia kan tah mah aing mah encan kan sia mah geus dahar geus nginum ngarokok tah makan urusan sia ai jadi urusan ku sia ngaji Quran teu maca zikir teu maca sholawat teu roh marah nu mantak marah urang keur urusan roh ai ente mah roh teu marah jadi urusan roh teh teu marah geus bae roh mah teu tenang-tenang wae paling ngecak roh teh aing malah milu ka neraka bae jeung sia teu ngomong tapi ketika urang urusan roh ngomong sing sabanding atuh cak roh teh maca Quran sayat 2 ayat ai dahar mah 2 piring eta ngaranna teh saimbang imbangi atuh mun dahar 2 piring atuh ayahna 2 juz 3 juz mah terus diurusan ku urang diurusan kan beu kita maca Quran sholawat zikir beu kita lantaran urang sering urusan roh poho kana zahir dahar geus teu pati melu nginum teu pati melu sahayuna teger roh teh teger mulai kuari embung poho ka Gusti Allah per menit per jam per detik lantaran lazat ngeunah jasa roh teh atuh kapanggih ngeunahna kuari mah zikir ka Allah tafakur ka Allah muraqabah ka lantaran diurusan ku urang nah sageusna ku urang diurusan terus ngeunah kan guru nyahoeun sageusna nyahoeun engke bakalna mun geus datang ka dinya tah sok kapanggih jeung anu ngimpi ge bakalna kapanggih jeung impian anu impian nyahoeun urang ngurusan roh itu kan kakalayangan roh wali kakalayangan roh nabi kakalayangan para anbiya teh kakalayangan lain kangjeng nabi urang bae loba waliullah anu kapanggih eta sih keur marhabat teh aya roh-roh anu ngan teu nyaho engke aya nu ngabejaan itu nabi anu tah nu mantap kapanggih bae kudu kasurupan kapanggih jeung nabi Adam udah pohara amat tah si jelema sia kata si mana ya liwat ka kuburan kadinya jam sabaraha jam 11:30 tang hari aju waduh aya nabi Musa wah ya budak talian abak tah ieu garana kasurupan lu kos kitu mah daripada ngaji kos kitu loba lamun ku urang difokuskeun ngaji hikam ngaji ieu atuh ujung-ujungna ngahaneng we kos eta teh nganeng aja roh ngalayang roh tuh kosong diurus ente tapi jangan narima karena wejangan ieu kosong sub iblis plek sia teh nya aing anu ngageugeuh Banten saha Hasanuddin urang mana Serang oh ieu nu aya di awak teh Hasanuddin Serang Maulana Hasanuddin apa Hasanuddin ulah loba ngomong siapa aing mah Hasanuddin bae mulai geus pencet teh di bakos ge mah pencetan hese di kaluargeunana tuh beda antara ahli thariqah nah kulantaran thariqah mah kos kitu keur carita ye kapanggilan di dunia eta lamun datang ka dinya urang ngobrol lah arwah ngobrol jeung urang jadi hese carita keuran eta mah eta ge lamun dibere ku Allah mun teu mah teu bae
aya nu dibere nu tetep henteu datang kadinya mentek ulah kaget lamun carita Habib Lutfi carita baheula Habib Usman carita baheula Habib Ja'far eta kos karari itu nya mata kos nu ngobrol jeung saha kos alamna keur aya di alam eta henteu selalu kitu nya ge naik deui ke klek setika nya geus aya di makom eta nah derajat eta ayana di dinya ketika naik deui ayana di dieu ketika naik deui aya di dieu beda-beda tuh urang kuari jadi lurah kapanggihna jeung rakyat jeung lurah deui urang naik kuari jadi camat kapanggihna mulai jeung PNS di kabupaten urang kuari jadi bupati atuh urang ge aya undangan ka gubernuran lantaran instruksi engke ti provinsi ketika orang jadi gubernur atau menteri lantaran ke instruksi itu menteri ketika orang jadi menteri presiden langsung instruksi anu ketika orang jadi presiden mere instruksi kutub ngaranna ieu keur cerita dunia nyata di dunia kewalian ge model kos karir nah ieu mah keur cerita wazalika dunudanin patadalla fakana qaba qausaini awan geus faizar tapal aina wallahu a'lam bissawab